Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, dinten ieu patepang deui urang dina dinten Jumaah, insyaallah Jumaah anu barokah dina kaping 21 Agustus 2026, masih dina surat Asy-Syu'ara ayat ka 180 genepna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu jeung sanyana ari ieu Al-Qur'an anu ku urang dibaca ieu lafi eta benar-benar aya dina juburi, dina aya jubur kitab-kitab awalina anu ti heula. Jadi dina Toret, na Injil, na Jabur aya Qur'an teh tertera. Sabalah dina Injil oge diterangkeun bakal aya turun nabi terakhir anu namina Ahmad. Bakal turun kitab terakhir anu namina Quran. Tos aya diterangkeun dina kitab-kitab awalina anu ti heula. Awalam yakunu nahan teu cukup bukti lahum pikeun jalma-jalma kafir Quraisy waktos harita. Ayatan tanda-tanda kekawasaan Allah atawa ayat-ayat Allah. Aya lamuhu kana yen itu geus arapaleun kana perkara ieu, kana perkara Al-Qur'an. Ulama'u para ulamana Bani Israil, Bani Israil. Jadi para ulama Bani Israil mah geus arapaleun yen bakal turun kitab Al-Qur'an, bakal turun nabi terakhir ti Bani Ismail, sanes ti Bani Ishak, sanes ti Bani Israil maksudna. Jadi para ulama mah tos aruningaeun waktu sarita ge ulama Bani Israil. Ngan seseueurna jalma nu egois sanajan tos apa tapi tetep dina kakafiran teu daek iman kana Al-Qur'an. Saterusna. Walau nazalnahu jeung lamun teh mah diturunkeun na ku kami kana eta Al-Qur'an. Ala badin kana sawarehna al-ajamina kana bahasa ajam. Jadi bahasa ajam teh bahasa selain Arab atau ajnabi. Lamun diturunkeun Quran ku bahasa ajam, ku bahasa lain selain ti Arab, faqarahu tuluy dibacakeun itu kitab anu ajam, anu bahasa selain ti Arab. Alaihim ka jalma-jalma Quraisy Mekah waktu sarita kafir Mekah. Maka nu moal bukti itu jalma-jalma bihi kana eta Quran anu bahasa lain bahasa Arab upami diturunkeun mukminina kana jadi iman. Anger lain masalah Arab atau bahasana lain ti Arab. Nu jelas mah manehanana ego tina pendirianana mung iman kana Quran. Sok sanajan ku bahasa Arab lain ku bahasa Arab. Anger kaum Quraisy waktu sarita membangkang teu daek percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sareng kana Quran. Tapi ayeuna masa atos terangan masa dayana oge umat muslimin wal muslimat di kota Mekah. Saterusna. Kadzalika ari itu pisan. Salaknahu geus diasupkeun ku kami kana eta Al-Qur'an. Fi qulubil mujrimina kana hate-hatena para pendosa nyaeta mujrimina anu daroraka teh eta teh ngalartieun kana Quran teh Quraisy Mekah teh waktu sarita kafirin Mekah teh arapaleun kana makna Quran, kana harti Quran geus asup kana hatena ngan manehna tetep ingkar da egona gararde harita masing-masing. Saterusna. La yu'minuna mu'ariman bihi kana Quran itu jama-jama kafir Quraisy waktu sarita hatta sehingga ya rau manehna ningali al azaba kana azab Allah al alima anu kacida peurihna kakara lamun geus ningali azab manehanana iman kana Quran jeung iman kana ajaran nu dicana ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saterusna. Fayatiyahu mangka tiba-tiba dibikeun atawa diturunkeun atawa ditimpakeun ka itu jama-jama kafir bagtatan secara tiba-tiba naon azab ti Allah tiba-tiba datang
ngagulung nimpa ka jama-jama kafir, ka jama-jama Quraisy Mekah waktu sarita. Wahum jeung maranehanana waktu sarita la yas'uruna henteu sadar yen bakal ditimpakeun musibah dina waktu sarita. Fayaqulu mangka nyararita itu jama-jama kafir. Hal nahnu mudharun, hal nahnu ari abdi sadayana mudharuna tiasa ditangguhkeun samenit we atawa 2 menit ditangguhkeun rek iman ari kieu mah. Moal tiasa sabab waktosna tos dongkap, adab tos datang, umur tos dugi, nyawa tos dina tikoro. Hal nahnu mudharun naha urang sadayana bisa diundurkeun atau bisa ditangguhkeun kana samenit 2 menit rek iman, rek buru-buru takwa mah tiasa sabab penyesalan mah teu aya hartosna. Upami bade iman mah ti ayeuna ti memeh datang aja. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.